bisa dia. Aya keneh. Ye, kunaon dagang teh dibeakeun? Alhamdulillah kita kada masuk. Waduh, marema. Biasa-biasa we. Oh. Cek China. Terus umur sabaraha aki ini? 73-an. 73 masih nanggung keneh. Alhamdulillah. Kuat. Bakatnya, Pak. Bakatku butuh. Oh, hebat. 73 nanggung keneh nya. Orang mana? Orang teh Sempak. Sumedang. Teh Sempak. Heuh, asupna Sumedang. Oh, mohon. Aya tapi yang diasupkeun ka mana yang balangkeun kitu. Balangkeun mah. Heeh, boga budak sabaraha hiji. Seueur tilu. Oh, saueutik geus kawin kabeh. Atau Aki buka kene istri. gaduh. Oh, hebat. Ya usaha jeung saha? Kanggo sadaya anak ini jeung abdi. Oh, duaan. Atut incu. Aki teh ngabodor oge nya. Geuningan mu ai incu mah aya inung bapana. Kalau cok di urang wae, hayang di urang. Kan inung bapana. Incu mah tanggung jawab inung bapana kalau nggak punya gebrak. Incu mah tanggung jawab inung bapana kunaon abdi aki kudu pusing ku incu. Ada hari aja mah bayowe masih. Mere, hari ai inung bapana aya. Ya. Usaha. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Kunaon teu nurutan aki dagang cenol? Entong teh bangga. Dah, dari ya kayak pilih mana? Pilih usaha bangga, pilih nganggur ngandalkeun aki. Harga diri. Ayo. Usaha bangga. Heeh. Ajarkeun ke anak aki kitu. Ulah aki hayang nanggung anak pamali. Lamun aki hayang nanggung anak ku tanaga aki geus dosa. Sabab aki teu mere jalan, anak aki leuwih hebat tibatan aki. Gitu. Kamana tadi dagangna? Lebih Pak, kuriling-kurilingnya biasa Cikaramas. Oh, Cikaramas. Ai Cikaramas eta lurah bukna gondrong teh masih Masih. ngajabat keneh. Ngapoe ieu teh aki teh nya? Menang duit sabaraha geura? Urang ningali duit aki menang sabaraha? Coba ke sini. Aki, aduh. Aki. Suka kan? Wah. Di hasil aki. Maju. Keluar jam berapa aki keluar? Di jam 7 ya Pak. Jam 7, ayeuna geus jam 4, Ki. Oh, aki keluar jam 7. Jam 4, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 50, 60, 70, 80, 95. Iya, aki menang duit 85.000. Modalnya seberaha? Modalnya mah ada sakabina mah biasanya mah 120. Heeh, geuningan ayeuna kunaon sakedik. Ada. Heeh. Ai, cenah cek aki tadi CF. Saya teh China. Oh, China. Biasa menang 120. Ayeuna menang 85. Kamari balanja CF sabaraha? Saya 120. Hah? 120. Balanjana. Atuh rugi. Pan itu gula tadi sekali deui. Sakumaha deui? Setengah kilo deui mah. Setengah kilo. Gula sabaraha kiloena? Gula 25. 25. Berarti 12.500 deui. Oh. 12.500 ditambah iya. Jadi 10 105 17,5. Aki rugi keneh. Nah, kadang-kadang 20.000. Iya teh kabagian 20.000. Unggal poe teh. 20. Paling loba 30. Unggal poe. Tapi dilakonan we nya. Dia udah kumaha. Heeh. Aki dilakonan wae teh kaharti usaha teh. Kahartoskeun we da saya deui. Gaya deui. Nah, Pada melan. Aki menang 20. Nanti engke ku Aki dibelikeun naon tah uang 20.000 teh? Nah, kanggo ngekor beas. Beas. Beas saleter 10. Terus Kanggo rencana 10. oh, jadi unggal poe teh kitu. Pokona beas saleter jeung deungeuna we nyakinya 20 teh. Sakitu we Aki mah. Gaya deui kana hoyong agung petot. Tapi dilekeunan we. Dilakonan we ku Aki teh nya. Usaha ti iraha Aki teh. Di terus teka etang. Di Ngora.
Di umur sabaraha? 30-an. 30. Di harga cendol sabaraha harga cingcau? 500. 500 perak. Mohon. Geus mahal lah. Nya 500. 500 teh. Ayeuna Ayeuna mah 1.000, 2.000. asa eutik naikna. Ada di kampung mah orang di kota kan. Oh, ayeuna teh 2000. 10.000. Anu 1000 di ladangan. Di pasihan we. 1000 sakumaha? Tak gede we biasa cuma urang. Saparapat gelas. Mohon. 1000 teh. Tapi dibere cingcauna. Pasihan. Dibere itu na channelna. Pasihan. Digulaan. Di kumplitan. Di susuan. Antuh tuh. On teh di susuan 1000 mah. Tapi digulaan. 2000 di susuan. 3.000 di susuan. Oh, susuna susu kolot, susu budak. Susu itu tuh. Nu kumaha gara susuna? Oh, eta. Anu kieu. Oh, nu kieu susuna teh nya. Eta teh parawan apa nini susu teh teh? Nih juga dong. Eta susu teh sakaleng gitu sabaraha? 13. 12.000. Oh. Ieu teh kieu we usaha teh kitu nya. Mun aki gering, Ya. Oh, yang ulah mah. can pernah gering. Oh, sok. Mun osok, mun gering berarti aki eureun. Teu dagang. Ali meuli beas di mana? Nya cuma tambut tapi tatanggi. Oh, namut. Oh, nambut. Ka tetangga teh ka warung eta tetangga. Tetangga biasa. Namut beas. Namut. Sok aya nu masihan. Ya. Dari percaya kimanya rajinnya. Ari aki ti negara teu meunang bantuan PKH. Ya. Bantuan pangan non tunai. Tuh. Ini kemari biasa. Beas naon? 20 kilo, biasa tunggul gini 20 kilo Sakitu kituna. Nu artos teu meunang. Ngaran aki teh saha? Usup, KTP-na aya. Itu di sana. Usup alamat di mana? Cicau. Cicau. Kampung, Aku Cicau. desa. Sama Galuyu. Desa Wargaluyu, Kampung Cicau, Desa Wargaluyu. Oh. Urang dinya aki teh nya. Ieu jauh keneh ka lemur aki. Tapi Mapa sajam di tepi. rugi. Sajam di tepi. Aki nguriling sapoe aya 5 jam. Langsung. Keluar jam 7. Di jam 8. Mulang jam 4. Mohon. Kunaon teh dirobah dagangna tuh dagang nu kieu. Ada biasa. Aduh modal emang Bang. Kan dagang cincau ge bisa dialusan. Bisa make roda. Kunaon aki teu make roda? Itu ngadu kang Romeser mah. Oh. Aki teh teu gaduh kanggo meserna. Oh. Lamun make roda sabaraha modalna? Kang roda mah ada bisa rodana. Paling roda teh roda eta teh 1 juta langkung. 1,5 juta, Mohon. 2 juta. Nah, 2 juta sareng modalna. Modal cincauna 200. 200. Eta mah pasti ningkat lamun dagang eta mah. Nu belina aya. Iya wae. Aya eta ningkat. Aki pilih mana? Aki pilih arek make roda, modalna ditambahan, pilih anger kieu. Upami aya mah aya nganggo roda. Pelangganna aya. Aya. Di mana? Nah, biasanya keliling-keliling. Oh iya. Oh. Aki wau kabri. Hafal. Saha? Bapak Dedi Di mana? di Jakarta. Oh, terus ayeuna di mana? Bandung. Jadi naon? Bapak Gubernur. Oh, di mana akinya ho? Atas apa? Di mana apalna? Ada sering weh. Sering. Ya, Oh. mudah-mudahan Oh. Bapak Ding. Jadi aki teh jadi hayang meureun siga batur dagang cincau teh. Ke lamun dagang cincau supaya laku anu 5.000 sagelas eta kan sok pake naon wae. Ya, saya nama Cipatina di Kentelan, Kalapana di Kentelan. Heeh. Cipatina di Kentelan, Oh, Kalapana di Seueuran. oh. Artinya dia pengen jualan cincau dengan harga yang lumayan minimal 5.000 segelas. Jadi harus banyak air kelapanya, harus banyak santannya, Gulanya. gula apa? Kawung. Gula kawung. Gula kawung aki beli di mana? Di Darmaga. Darmaga. Gula kawung. Oh, beli di Darmaga. Oh, terus apa lagi?
Cincaunya bikin sendiri. Bikin. Daun cincaunya aki dari mana? Meteran aku mau datang. Ayah. Cincaunya cincau daun kecil tak daun gede. Agung, tangkalan. Onu tangkalan nurubak. Oh, Naon bedana cincau daun leutik jeung daun gede? Apa bedanya? dan karena saya upami sama jarang memerap. Anu leutik mah. Naon. Ayeuna agung mah. Tapi lamun dijieun cincau nu leutik jeung nu gede bedana naon? dan karena teh ayeuna agung mah rada bekas sakedik. Oh, Ayeuna teh nu leutik mah teu bekah. kon pedas wae aya Jadi lebih irit daun cincauna. Oh. Cincau teh jeung naon manfaatna jang tubuh? Jantung cenah. Pencernaan supaya beteungna teu panas. Aki sok panas beteung. Oh, sok. Lamun naon panas beteung? Wah, lamun teh biasan perang enam we. Heeh. Pernah sapoe teu dahar? Ah, ayo bicara cenah da ikin. Heeh, Aki pernah teu sehari tidak makan, tidak punya beras. Tidak. Pernah? Hah? Pernah. Pernah. Tidak punya beras. Kenapa nggak pinjam ke tetangga? Isin. Oh, malu. Itu jalan apa isin? Itu waktu itu tidak jualan akhirnya. Kenapa tidak jualan waktu itu? Kan hujan wae. Oh. Jadi karena hujan terus, Aki akhirnya berhenti dagang sampai tidak kebeli beras. Pinjam ke tetangga malu karena Akinya hujan terus. Jadi tidak bisa jualan. Berapa hari Aki tidak makan? Ah, 1 hari. Sehari aja. Sekeluarga dengan si Mana sama sekali tidak makan. Dek, Sama sekali. Isuk-isuk teu dahar, siang teu dahar, sore teu dahar. goreng sampul we. Oh, tapi mangi sampe. Oh, sampe jeung sangu sarua teu. Henteu. Henteu beda. Sangu mah sangu, kejo sampe mah sampe. Bener Aki. Mangi sampe di mana? Ah, menyenangkan tingkat jantung teh tadi. Jadi diganyel ku sampe. Ngan teu mangi kejo. Nah, itu. Anger we lapar. Hanya we penting-penting. Oh. Lapar deui. Isukna mangi deui Ah, berasna. menang aya nu masihan. Oh, aya nu masihan. Kamari kan hujan terus. Bulan puasa Aki gimana? Hanya hujanana sakapeung Jualan. jualan. Kan orang pada puasa. Iya, pan sonten Jam jam 4. keluar. Nah, Laku. kadang laku, kadang itu udah hujan teh apa? Terus Ya gimana? ulih we. Jadi Aki nggak dapat untung. Ah, nya dapat kebiasa ya, kun 10.000. Berasnya kebeli. Ya kebeli we saliter mah. Kebeli seliter. Saliter. Oh. Kebeli seliternya. Aki teh hebat. Aki ini tekunnya nih warga Indonesia itu yang kayak Aki ini warga Jawa Barat itu yang hebat. Tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak menyalahkan siapapun, kerja terus. Hebat Aki malah. Alhamdulillah nama sehat we di bagian teh. 7 tilu Aki teh nya Tujuh. nanggung keneh wae. Lahir 5 tilu we. Lahir 5 tilu. Aki lahiran di mana? Di Karamas. Orang dinya si Lurah Gondrong. Mohon. Oh. Ti Indung lahirna Aki. Mohon tilu. Oh. Anu bapak. Anu ngompana bapak. Iya. Oh. Tiga nama. Siga nama. Tiga nama. Oh, baheula Ya, teh. gitu, Pak. Oh. Aki sekeluarga sabaraha keluarga? Tuh, Sabaraha Aki? ya opatna. Aki anak sabaraha? Kadua. Anak kedua. Jadi pokoknya Aki mah hayang ieu we hayang boga tanggungan. Mohon. Ieu menang nyen Aki sorangan. Ah, betul-betul asan dia kan. Jalan terus eta Aki mah ngeureueuh we hebat. Izin kunaon Aki dagang make izin. Pada ieu tanggunganana oge. Wah, teu kudu era nu penting mah aya pembelina. Nah, gitu. Oh, nu penting mah geus aya boga langganan Aki teh. Atuh. Urang Cikaramas. Mohon. Terus orang mana deui? Urang dia bukan dicung, sumpah. Heeh. Eureun we Aki mah. Engke aya nu meuli we. Iya. Aki teu dicampur. Kontreng-kontreng aja. Kumaha ngontrengna? Keleneng. Mana kelenengna? Aki mah bener-bener jadul. Iya, jadul. Iya mah. Aki mah sih guys saya keur budak waktu saya umur SD. Nah. Aki mah bener tukang es tahun 80-an.
Coba gimana Aki sok dikelenengkeun. Pesen. Oh, jadi coba Kiki. Oh, jadi ciri khasna kita keleneng. Coba. Pan ngirikeun teh upami dagang nu kieu, dagang es. Oh. Nah, gitu. Nah, dagang es. Ya keleneng tahun sabaraha Aki ya? Ya 70-an. Kan Aki dagang 30-an. Kan keluar SR. Keluar SR genap 7. Geus dagang. Gacan. Terus? Nah, 70 hayang dagang. Jadi Aki teh dagang sejak tahun 70. Berarti abdi karek dijurukeun Aki mah geus dagang. Ya kan? Abdi kan kelahiran 7 hiji. Aki mah geus dagang. 71 dagang apa Aki? Dagang iya bubur kacang. Make ieu. Gitu bubur kacang mah. Oh, bubur kacang mah di takwal ituna. Piring-piringana. Pinggana mangkok. Ari ieu di iraha. Kita mati iya we ini cenah ada 70 teh. Kan Aki 70 mah dagang bubur kacang. Pedap. Terus Dayana pan sekali teh. mau terus dagang cincau. Mohon cincau we. Pakai ini senjatanya. Jadi ini umurnya sudah panjang. Ini umurnya sama dengan umur saya, Ki. Ini umurnya 55 tahun. Dayana teh aya nu kieu na di. Mesti aya. Nu kieu teh tinu naon ieu teh baheula bahanna teh? Sa kuningan. Kuningan. Asa kuda nu sok ieu teh? Tampolong geus aya nama. Tampolong. Kuda sok lampu make nu kieu ayeuna lampu aya. Aya. Asa kuda make nu kieu teh? Oh, ieu teh tiba heula nya. Ieu na can diganti. Gacan Ieu hungkul diganti plastikna kalina. Awet Ki. Aki siga bitsu. Nah, siga bitsu Aki. Oh. Jadi Aki teh cita-cita teh ingin punya modal. Modalnya beli gerobak. Hah? Yang gerobak roda. Gerobak roda. Tapi kayaknya can ka ieu. Gacan. Can kalakona. Alhamdulillah. Banyak itu zaman diam kamu itu kamu nambah panjenengan. Bang Mambe teu mahi nyakinya. Mohon tuh kirang-kirang nama. Kirang-kirang kabar namanya betul ada. Tapi kan Aki hebat. Bapak sing langkung-langkung anu dipasihan tapi Bapak atuh jabatan sing manjang. Nah, Aki eta jadi rencana Aki kumaha teh 10 juta. Bade nya kanggo modal we. Heeh, tanggunga ieu roda 2 juta. Jeung modal ituna 2,5 juta mahi. 3 jutaan. 3 juta. Nu 7 juta jangan naon. Kanggo kebutuhan biasa. Kade ulah dibagi-bagi ka budak. Moal. Kade ieu, datang ka imah budak dikumpulkeun duit dibagikeun. Teu meunang Aki lamun ieu dibagi-bagi ka budak, Aki tong ampruk di jeung kuring. Ieu jangan bekal Aki. Ya. Anu 7 jutana tunda. Bekal Aki bising ayana naon? Gitu duit sedamang dan. Bising gering. Ya, kieu. Ku kuring nu 3 juta dibikeun ka Aki, anu 7 juta rek dibere bentukna tabungan. Tengah. Kieu. Ieu nu 3 juta bawa ku Aki, engke 7 juta dibere tabungan Bank Jabar. Duit